Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ka-23. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sate acan dipedar ieu dongeng sakumaha biasa ngahaturkeun rebon nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Keur kitu rieg eta imah ender dar blak panto kamar amuradul kawas nu maju ku angin dan melesat kaburuan gebeg jang kamin ngareret kana lebah lawang panto ari breh aya jang Sirod ngabedegan ulak cangkeng melotot siga nu ambak atuh jang kamin rewaseun manehna mani olohok nafsuna ngadadak leungit timbul karewasna bae leungeunna mani ngalapara kawas anu lilinion sarta nyeepon harita ku manehna dilesotkeun terus mali ka jang Sirod. Jang Sirod mani molotot tina bakat ningku ambak terus manehna ngatayap ngadeukeutan ka jang kamin tapi nyarita mah henteu gawena ngureleng bae atuh jang kamin ngadegdeg ka ciri mani ngayak-yak heat jang Sirod harita ngulangkeun dampal leungeunna cibrod nyabok ka jang kamin meneran kana pipina. Oh jang kamin utah mani ngaborolo leng karasana alam dunya asa muntir bro manehna nyuuh teu ingat di bumi alam pipina tutung kawas ditampiling semu gunting ngajah jara teu eling-eling. Oh Kang Sirod ceuk Nyi Epon bari ngarangkul ka salakina segruk cerik ngading diut. Abah cek atilah bari muntang ka bapana hing deui cerik kawas nu hayang dipangku tapi ku jang Sirod teu diopenan. Kang Sirod abdi teh teu karagap diri henteu Kang. Nyi Epon bari inghak-inghakan cerik lantaran salakina siga nu api lain henteu ka tembong sonona. Sirod teu loba omong beda pisan ti sasari kalah gap nyekel jang kamin terus diangkat ka luhur sarta harita ditiup kawasina eling heula da bukti dadak-dadakan barang jang kamin ditiup harita keneh brai bentak ingat ka purwadaksina ret ngareret ka jang Sirod anu nyekelan manehna atuh pok manehna ngomong sorana teh dumareda. Sirod ampun Sirod ceuk jang kamin mani muringis jeung ngarasakeun pipina anu karasana panas. Nyepon dikumahakeun ku si kamin teh ceuk Sirod bari murelang. Cangkeng abdi dicekel ku leungeun kamin anu katuhu Kang jawab Nyi Epon dumareda sarata cipanonna teu weleh nyurucun. Oh gitu ceuk Sirod beri karawak leungeun katuhu jang kamin ku Sirod dicekelan lebah pigeulangna atuh kuak jang kamin ngagorobok. Aduh alah ampun Sirod panas ceuk jang kamin jejeritan tina bakat ning teu kuat leungeunna ngarasa panas sarta mani adu gelajara manehna hayangan lesot tapi Sirod beuki pageuh. Kamin leungeun maneh geus dipake ngagunasikeun anu teu boga dosanya.
Ya ku aing dihukum, cek Sirod bari terus lengan jang kami nu katuhu anu dicekelan pigelangna ku leungeun kenca teh. Harita diusap ku leungeun Sirod anu katuhu. Barang gulusur Sirod ngusap leungeun jang kami gero manehna ngagorowok. Ampun Sirod, aduh. Cek jang kami mani lengan teu eling. Sanggeus diusap kitu mah ku Sirod teh dilepaskeun tapi leungeun kami ngaplek henteu bisa diusikeun atuh jang kami teh ceurik tina bakanting ku sedih sarta leungeunna anu kenca ngusapan anu katuhu nu harita geus komper bari cipanona rembay teu kuateun ku nalangsa. Dikumahakeun deui nyai teh, ceuk Sirod nanya deui ka Nyi Epon. Tak abdi dibedol Kang ku leungeunna anu kenca arek dicium, jawab Nyi Epon terus terang. Karawak deui jang kamin ku Sirod ditongtak deui leungeun kencana dibedol atuh jang kamin ngajerit tina bakating ku panas. Katambah waktu harita terus ku Sirod diusap atuh gero ngagorowok jang kamin hampir teu eling tina bakating ku panas. Ampun Sirod, ceuk jang kamin jurat jerit. Gancang kamin dilesotkeun tapi leungeunna teh komper duanana henteu meta atuh nging jang kamin ceurik tina bakat ningku sedih lantaran dua leungeunna ngaplek jadi guntang gantung teu bisa digunakeun kawas leungeun baju bae. Ngaplek teu aya hartina. Indit sia kamin, ceuk Sirod bari molotot. Barang geus dititah indit dereg-deg jang kamin lumpat padahal harita poek lantaran geus reup-reupan. Tapi jang kamin teu ngatog da manehna urang dinya jadi kana jalan apal sanajan poek meredong atuh jang kamin ngebig-brig bari lumpat teh ngawiwiu ceri kawas budak leutik. Barang datang ka imahna ti luar keneh gegero ngagero nyalukan ka Abah Jamil solana tepi kapeur tina bakat ningku sedih nalangsa leungeunna komper. Abah tulungan Bah, aduh yeuh tulungan. Jang kamin diburuan keneh geus cocorowokan pikareuwaseun. Bah Jamil jeung Siti Hul nya kitu disikewen maranehna teh ngaranjug sabab ngadenge anakna gegeroan diburuan. Culak celuk menta tulung kawas aya nu binasa atuh kabeh caruring hak tina bakat ning kureuwas sarta ceulina darengdek siga nu ngadedengekeun. Abah tulungan Abah, aduh. Cek jang kamin bari gebrug ngadupak panto prai eta panto muka geblog jang kamin labuh kalepasan ngadupak panto menin nonggeng hareupeun pisan bapana. Kunaon ujang? Samemeh jang kamin ngomong ngajawab pananya bapak manehna ngulisik heula sarta maksudna rek diuk tapi hararese pisan sebab leungeun duanana harita teh geus komper atuh puguh ugal-ugil hayang diuk oge hese. Sanggeus manehna gek diuk kakada terus ngajawab. Abah, abdi teh disiksa ku Sirod Abah. Aduh, tah tingali leungeun abdi duanana komper teu bisa digunakeun Bah. Ampun. Ampun. Ceuk jang kamin bari ceurik teh neuteup ka bapana anu harita olohok. Abah Jamil teu nembalan terus nyagap leungeun kamin tetela teu bisa usik kumanehna ditepakan kalah ka ayun-ayunan. Jadi tetela geus komper katambah kabehanana atuh Abah Jamil nafsu tina bakat ning kuwatir ningali leungeun anak komper teu bisa digunakeun. Di mana si Sirona ujang? Ceuk Abah Jamil mani kekerot. Di mana Abah sareng Nyi Epon? Aduh, jawab jang kamin bari luwa lewe. Nah, tapi kejadian kieu teh kumaha tuh? Pada abdi aya di ditu jadi timburuan. Aduh, jadi timburuan segana mah. Aduh, abdi disiksa Abah tapi karipuh. Ceuk jang kamin bari segruk cerik deui ngarah di pikarunya padahal bohong malulu. Kurang ajar tah si Sirod teh. Tarung ayeuna mah tarung jeung aing teh kudu tarung sing tepi katumpur ludas deuleu. Abah Jamil bari mereup-mereupkeun leungeunna ka luhur siga nu nafsu sarta ret ngareret ka Siti Hul cileuweung deui ngagorowok. Tiul, aing ayeuna rek tarung deuleu. Nyaho si laing lamun aing rek tarung patutunggalan? Totorang, jawab Siti Hul ngelapara sabab kakara harita nyahoan ambekna Abah Jamil meuni rerenghos napasna teh. Pencetan heula aing teh deuleu.
Lamun aing rek tarung tepi ka kojor kudu dipencetan heula Tihul, ngarti? Ngartos Abah, jawab si Tihul. Bakat ku sieun gancang Abah Jamil dirancet dipencetan. Lain kitu mencetan aing mah kurang ajar. Lamun aing rek tarung hayang dipencetan ku bedog deuleu. Kewen, bikeun ta bedog si lain ka si Tihul keur mencetan aing. Cek Abah Jamil bari nyentak ka si Kewen atuh sok si Kewen mikeun bedogna ka si Tihul. Sarta harita keneh ditampanan ku si Tihul bari omongna, kumaha mencetan ku bedog teh Abah? Kade-kadekeun ka aing bedog, jawab Abah Jamil nyentor. Atuh gancang Abah Jamil ku si Tihul dikadekan lalaunan dah sieun debang. Kurang tarik sia, sing tarik kurang ajar. Atuh habak ku si Tihul Abah Jamil dikadekan manis takar tanaga, tapi henteu ngadolewak kulitna siga nu ngenyod atuh kabeh arolohok. Teu sangka guruna weduk matak bangga keur muridna. Soragaang mani reang kawas tambur nurek perang lantaran tekad Bah Jamil harita teh geus buleud hayang tarung jeung si Sirod moal ngagunakeun murid nu kitu mah lain jago, tapi ieu mah maksudna hayang tarung rebut umur duaan patutunggalan. Malah harita buktina kawedukan Abah Jamil ku muridna dipecakan dipencetan ku bedogna, tapi kulitna teh ngenyod. Bah Jamil ngalaga heula luak liuk tengah imah kawas nu neangan musuh. Geus kitu manehna kakara pok ngomong nyentak, mata kreuwas nu ngadenge lantaran ngomong nu nafsu kahayangna bari numbuk malah palupuh dijajak tepikeun ka Amuradul. Geus Tihul, ayo tuturkeun aing rek tarung, cek Abah Jamil bari terus manehna kaluar dituturkeun ku sarea hayang nanggap ka guruna. Tapi palebah buruan drag Bah Jamil eureun heula gero deui ngagorowok. Tihul, tuh jublag dipipir alungkeun ka palebah dieu. Sing luhurnya gotong jeung maneh ka ditu Kewen. Gancang si Tihul si Kewen harita ngagotong jublag terus dibawa kadinya di palebah Abah Jamil. Eta jublag dialungkeun kuduaan maneh ngesang atuh beng jublag kaluhur. Barang eta jublag rag-rag ditampan ku Abah Jamil ditandean ku sirahna peletuk teh kena sirah. Abah Jamil teu naon kalah kaserinya kakak asa katinggang ku anggal. Cukup boy, cukup. Geus teu rieu tah nama Tihul. Hayu tuturkeun. Cek Abah Jamil bari ngagede grek ngontrog Sirod hayang tarung rebut umur lempangna mani ngagegag dituturkeun ku tiluan. Si Tihul jeung si Kewen lempang nuturkeun Bah Jamil hatena mani raratug bari lempang teh pok nanya lantaran engke masieun aya parentah ngadadak nu matak jeung ngomong engke mending ge ngomong ayeuna. Bah, ieu teh Abah wungkul anu bakal tarungna atawa sareng abdi. Torek sia Tihul, aing moal minta bantu ka murid deuleu moal. Tanggap ayeuna guru si laing hayang tarung patutunggalan. Ngarti si laing atawa henteu tarung patutunggalan? Jawab Abah Jamil mani nyorongot. Oh, yanten abdi makan tu nongton bae pangintennya Abah. Cuk si Kewen atoheun pisan sabab sanyana mah manehna oge sieun ku Sirod teh lantaran aya buktina jang kamin tepi ka komper. Bah, ieu teh Abah wungkul anu bakal tarungna atawa sareng abdi, cek si Tihul bari netep ka Abah Jamil anu keur lempang ngadigdig. Torek sia Tihul, aing moal minta bantu ka murid deuleu moal. Tanggap ayeuna guru si laing hayang tarung patutunggalan. Ngarti si laing atawa henteu tarung patutunggalan ha? Jawab Abah Jamil mani nyorongot. Oh, jantan abdi makan tu nongton bae pangintennya Abah, cek si Kewen atoheun pisan sabab sanyana mah manehna oge sieun ku Sirod teh lantaran aya buktina jang kamin tepi ka komper. Heeh, tanggap aing ku sadarea nyaho bieu dipencetan ku bedog henteu terak. Kadeuleu lain ku laing jublag gede dialungkeun ka luhur ditampanan ku sirah henteu nanaon, cek Abah Jamil bari tetep lempang ngagidig. Kantenan terang mah Abah, omong si Tihul jeung si Kewen mani barang nembalanana teh. Tah eta kudu ngarti deuleu, pang aing hayang dipencetan ku bedog teh, hayang nyaho deuleu. Nah lihat keneh kulit aing teh atawa henteu. Jeung pang eta jublag dialungkeun terus ditampanan ku sirah oge. Sarua keneh, hayang nyaho hartina teh. Nah hulu aing kuat keneh ditarok atawa henteu. Buktina ku si laing kasaksiannya yen memang aing masih kene kuat tarung.
tanggap ku ilaing tihul lalajuanannya, cek Abah Jamil bari maneh nama tetep wae lempang ngagidig. Abah, si tihul nanya na pondok, aya naon euy? Ari buah bohong Abah, lihat atawa henteu? Ngomong si tihul hayang ngenyaho. Badul, urusan aing ieu mah teu meunang ditatanyakeun sia. Abah Jamil mani jamotot serta terus lalumpang deui bari ngarupat ka Sirod. Hari anu diupatna hari taker di imahna silih rangkul semu bunga sabab teu disangka-sangka dongkapna Sirod teh bareng jeung waktu Epon susah rek dipaksa ku Jang Kamin ampir-ampiran cilaka atuh pok Epon ngomong bari rembay ku Cipanon. Kang Sirod, aduh Kang, Epon bari nyuuh kana dadana Jang Sirod. Nyai geun ulah sieun-sieun ayeuna mah, jawab Sirod bari netep semu deudeuh sarta ngusapan sirah Epon ari anakna mah teu dipalire. Kang Sirod, sanes sieun abi mah rembay Cipanon teh Kang, tapi bunga malah langkung ti bunga ayeuna akang sumping teh, jawab Epon bari montel ka salakina. Syukur atuh ari bunga mah Nyai, lamun Nyai ngarasa bunga akang oge janten bunga, jawab Sirod bari elenge seuri. Kang Sirod, urang kalebat atuh Kang. Epon terus mawa damar anu di kamarna urut Jang Kamin. Sut Epon nyeungeut damar nu di imah atuh brai caang. Kang Sirod, ka dieu atuh Kang, nah geuning resep di luar akang mah. Barang digerowan kitu gancang Sirod teh ka jero nyamperkeun deui Epon, barang geus aya di jero gabrug Epon ngarangkul. Tina bakat ningku sono manehna mah geget pisan atuh terus lih rangkul lir puyuh keur diadu papukat mata kabita. Keur jongjon ngumbar ka sono disaksian ku anakna pecenghul indungna datang ari ret neuleuh anakna keur papukat silih rangkul atuh indungna ngahuleung terus api-api heula turun deui ka buruan bari gero ngorobok api-api henteu nyaho. Nyai, Nyai, Epon, cek indungna ti buruan bari ngareretan panto anu harita ngagoler kawastas dilaan bae. Ngadenge anu gegeruan Epon mani ngarenjag shot Jang Sirod dilesotkeun sarta gap nungtun atilah meureun era ku indungna. Geus kitu kakara nembal bari malih ka indungna. Aya naon emak? Sareng saha mulih teh? Jawab Epon bari norojol ka tepas. Dialanterkeun ku nu keur mangkek pare. Tuh geuning ngajaran tul. Bari rek mawa deui peuyeum ketan cenah sabab abahna mementa bae peuyeum. Cek indung Epon bari ngareret deui panto. Pok manehna nanya deui. Ari ieu panto kunaon Nyai ngagoler di tepas kawas nu ngacleng? Dibedol ku Kang Sirod rupi nama emak. Nanggeus datang Jang Sirod teh Nyai. Parantos emak, jawab Epon bet susah nerangkeunana. Na kunaon datang? Bet ngarusak panto. Heug panto wedal pisan eta teh. Aduh, tapi kabar jadi kieu Nyai. Sanes ngarusak panto emak, namung ceuk Epon teu wanian terus nerangkeun. Namung kumaha Nyai? Abdi teh nuju nyengetkeun lampu emak. Namung ku Kang Kamin dikerem di eta kamar sarta bade dipaksa atuh abdi jejeritan bakat ku sieun. Nya waktos harita Kang Sirod dongkap, sora panto ngabeletrak kawas aya nu ngabedol tepikeun ka amurasut. Hari direret horeng Kang Sirod anu ngabedol panto teh sarta gerah harita gelut jeung Kamin. Manehna teu bisa mangga pulia emak, malah utah-utahan waktos ditampiling teh sarta leungeunna komper tepi kabalikna ti urang. Ceuk Epon bari ngaleret ka Sirod anu harita nyamperkeun. Keur jongjon ngarobrol kitu da puguh buruan poek ngan kacaangan ku damar nu hurung di tengah imah nyebrot kana lawang panto guak aya nu ngagero kawas nu nyirieun pisan. Aduh, ceuk hiji sora di buruan si horeng anu ngagorowok teh nu nganter indung Epon keur narangtung di buruan ku Abah Jamil ditonjok. Montong udah aduh sia kurang ajar. Ya aing si Jamil geus teu kawawah yang gelut deuleu. Kunaon sia ngajaran tul di buruan ha? Megat aing. Ceuk Abah Jamil bari habak nenggelan deui nu nganter indung Epon. Aduh, ampun Mbah Jamil, ampun. Ceuk nu diteunggel teu wanian ngaralawan. Mana si Sirod teh sia ha? Mana? Aduh, duka teuing atuh Abah.
Aduh, kuring mah teu boga dosa Abah. Cek nu bieu ditenggelan siga nu ripuhun pisan. Sirod, ya aing ya bapana jang kamin teh. Ayo keluar sia Sirod. Rek ngajak tarung sia teh ha. Abah Jamil hohoak diburuan ti ditu nama susumbar meureun. Ngadenge anu susumbar culak celuk ngajak gelut nangtang tarung kakang Sirod nyiepon mani rewaseun. Gancang bae harita teh manehna ngarangkul Sirod supaya ulah ngalawan sabab jelema teu anggara. Boha mun bareto menang ayeuna mah jadi apes. Kang Sirod ulah dilayanan Kang, nyiepon bari nyekelan leungeunna Sirod anu harita keureup nu releng. Tapi ari jang Sirod mati batan manehna sieun kalah siga nu ambak leungeunna nu dicekelan ku manehna dikepeskeun katayap jang Sirod leumpang bari neuteub Abah Jamil. Kawas anu nguntu pisan teu aya kasieunna. Bah Jamil ulah dikaniaya salaki abdi teh Abah. Ceuk Nyi Epon gegerewekan tina bakat ningku paur sok sieun kumaha onam. Ulah dikaniaya ari anak kami tapi ka komper dikaniaya atawa lain eta teh. Tahu rasa sia Sirod. Komper dikomperan deui, cabok dicabokan deui ku aing teh. Turun sia Sirod. Ceuk Abah Jamil bari ngulinting kawas neangan tanding sakapeung awakna teh katembong kacaangan ku cahya lampu ti jero imah nu ngaliwatan panto. Sakapeung les ngelemeng siga hideung da kanu poek. Hayang naon ari si laing los-los ka dieu Jamil? Hayang naon ha? Ceuk Sirod bani nyentak ngomongna teh kawas nu ambak. Hayang tarung patutunggalan jeung si laing dewek teh euy. Oh, hayang tarung. Mending dinu poek atawa dinu caang, jawab Sirod tenang pisan deui. Aing mah sagala wani deuleu dinu poek norek. Dinu caang ngalawan. Di luhur hayu dihandap coba. Nyaho si laing pangabisa dewek lamun geus dibijirkeun Sirod. Hah? Nyaho atawa henteu? Ah, kumaha si laing bae Jamil. Ceuk dewek masih laing matai kuku dewek. Jawab Sirod teu euleum-euleum. Sirod, bener-bener maneh geus nguha ka deweknya. Didenge-dengekeunana teh jeung nyebut si laing sagala rupa. Na aing teh budak lembut. Na aing teh sahandapun sia. Ceuk Abah Jamil kakerot bakat ku ambak. Memang Jamil sahandapun aing umur sia mah. Aing nyaho deuleu dijurukeunana sia. Aing nyaho dijurukeunana bubuyut sia. Aing nyaho dijurukeunana nini sia. Ayo rek kumaha sia ka aing? Jawab Sirod bari gejelig turun tina golodog. Ngadengekeun omong Sirod Bah Jamil mani ngahulang manehna siga nu mikir sarta teu lila nya kakak seuri mani lelenggakan sarta pok nyarita deui nunjuk ka jang Sirod. Sirod, geus gelo sia teh ha? Ngaji saepi teu katekan meureun. Tuh deuleu loba saksina Sirod. Ilaing teh budak kamari sia. Aing nyaksian dijurukeunana si laing. Indung Nyi Epon oge nyaksian deuleu malah bareng jeung aing. Tapi nah sia mah babaung teh nyebutkeun nyaho dijurukeunana aing. Nyaho ti saha sia? Abah Jamil nulak cangkeng. Memang aing leuwih kolot Jamil. Aing nyaksian dijurukeunana maneh. Maneh kungsi pae sakedeung deuleu. Tapi hirup deui lantaran bapa maneh nyambat ka aing. Nya terus maneh dingaranan si Jamil. Anu hartina ja ngandung harti jadi, mil ngandung harti milik. Jadi milik bapa maneh. Lantaran maneh hirup deui tah dingaranan si Jamil. Saha nu nyaho kitu? Si laing oge teh nyaho nya. Hati-hati sia Jamil mani ngungha ka aing dibalikeun tah beungeut sia jadi malih ka tukang cara aul ngarati. Ceuk Sirod datang pisan nyaritana teh. Bah Jamil mani ngahulangnya kitu deui nu aya sarua pada ngahulang sabab maranehna poek teu nyaho waktu harita. Waktu Abah Jamil orok yen kungsi pae sakedeung kabeh teu nyarahoeun tapi Sirod mah nyahoeun. Atuh teug pikir Bah Jamil boga sangka boha-boha si Sirod teh kasurupan kudu ngageugeuh di dinya. Kulantaran kagok asong Bah Jamil teh henteu mundur kalah terus bae maju barang Sirod diburuan harita keneh diserang ku caritaan nu pedas matak miris nu ngadenge.
Sirod, itu teh panto naon ha? Panto jati atau kerupuk aci? Ku aing rek dipecah heulanya. Cuk Abah Jamil bari nunjuk kana panto nu ngagoler luhur tepas. Eta panto ku Bah Jamil harita keneh dijingjing serta bro bae ditonjok tepikeun ka Amuradul. Atuh sarerea reuas neuleup Abah Jamil teu asna leuwih ti palu. Atuh Nyi Epon nging cerik manghariwangkeun ka salakina sarta ngomong melas melis. Bah Jamil, tong ditonjok Kang Sirod mah Abah. Tonjok bae uluna Abah, abdi oge tepi ka komper ya. Balas Abah, cek jang kamin bungaheun pisan ningali bapana nembongkeun pangartina anu sakitu matak paweurna. Barang diasut ku anak teu tetapa sini deui. Hiuk Abah Jamil nonjok, perut nu sagede gayung ngahiuk nyambar ka Sirod atuh sanajan ti peuting ka ciri maning ngolebat. Wah, kabeh ting jararit tina bakat ningku paur sieun sirah Sirod bencar cara panto anu bieu. Tapi Sirod kesit pisan eta perut nu ngahiuk harita keneh ditembak barang gap lebah pigelang ku Sirod teh dicekelan. Guak Bah Jamil ngajerit tina bakat tingku panas tapi Sirod henteu lesot nyekelna teh kalah pagoh. Atuh henteu matak heran Abah Jamil jejeritan. Sirod, aduh, alah panas geuning we. Lesotkeun sia Sirod, lesotkeun. Cek Abah Jamil bari abrug-abrugan. Sarerea ngagarebeg. Teu sangka sacongo buuk bakal kajadian kitu atuh si Kewen jeung si Tihul harita garugu pisan sabab manehna nyahoon. Bah Jamil siga nu nyerieun adu belajar hayang lesot teu beda ti budak leutik kira umur 5 tahun dicekelan ku bapana. Tina bakat ningku hese hayang ngalesotkeun leungeun anu nyepot kawas gegep Bah Jamil harita najong tarikna kaliwat saking tapi ieu ge nya kitu. Gap sukuna Abah Jamil harita keneh dirawel serta terus cung diangkat seret ku Sirod diusap. Gero Abah Jamil ngacerit tarikna kaliwat saking. Alah, tolong, tolong, Kemen, Tihul, tulungan euy. Abah Jamil kawas budak bae jejeritanana teh waktu diusap sukuna. Gebru Bah Jamil teh namru kujang Sirod dilesotkeun manehna teu bisa ngomong. Gurang-gurung semu nyeri barinya kelan ping-pingna ku baturna diarantep da puguh sieun ku Sirod serta tadi Abah Jamil geus nyarek ulah mantuan. Jadi mun baturna mantu sok sieun kumaha onam. Ayo gotong Kewen, Tihul, tah gotong guru silaing teh euy. Cuk Sirod bari muncereng. Barang ngadange kitu mah gancang bae ku si Kewen Bah Jamil teh disampeurkeun malah masih Tihul oge harita ngilu nyamperkeun. Ngan anu cicing bae teh jang kamin teu daek deket sabab leungeun duanana komper henteu bisa meta. Bah, Abah, ngadeg Bah, cek si Kewen jeung si Tihul bari ngahudangkeun Abah Jamil anu keur namro. Aduh, cilaka euy Tihul, lain lawanan Abah Sirod mah. Sacagap-cagapna teh leuwih panas batan seuneu. Aduh, iya euy. Tihul, aduh, alah, cek Abah Jamil bari humarurung. Sumuhun ngadageula bae atuh Abah. Urang wangsul henteu kiat mah, margi sur Sirod oge bieu teh kedah digotong. Cuk si Kewen dumareda bat-batir ningali guru kitu teh ngan hanjakal manehna henteu wanieun sabab guruna geus sakitu komo deui meureun lamun manehna mah ku Sirod teh ngan sakeak. Aduh, alah, tobat, goblok maneh mah Kewen. Bener si Sirod deuleu geus bukti suku aing komper sabelah. Ayo kudu nangtung. Aduh, lamun bisa nangtung mah aing teh wani keneh Kewen. Aduh, cek Bah Jamil mani nyengir-nyengir bae bakat ku nyeri. Teu tiasa ngadeg Abah teh. Aduh. Tetela atuh ari kitu mah. Cek si Tihul bari terus harita teh ngajak ka si Kewen supaya Abah Jamil digotong kuduaan jeung manehna. Atuh gancang harita teh Abah Jamil nangkot bae mun tangan bohong si Tihul ari sukuna Bah Jamil duanana teh ditanggoy. Atuh teu aya bedana siga keur main barongsai diiringkeun ku jang kamin anu teu bisa walakaya sabab leungeun duanana harita masih kalomper. Aduh, alah. Abah Jamil sajajal anu marurung meureun masih karasaeun urut panyiksa jang Sirod. Bah, ieu Bah Jamil, cing atuh ulah ngacai. Abah,
Cuk Siti Hul bari ngagibag-gibagkeun pundukna lantaran Abah Jamil humarurung bari ngacai ku Siti Hul karasaeun. Oh, maaf bae atuh Ti Hul, teu kuat pogo aing teh deuleu. Keun ku aing rek disusut. Cuk Abah Jamil bari humarurung teh ngagesrekeun gondokna kana pundukna Siti Hul nyusut acaina merem. Geus Abah, aduh tobat, tong disusut ku eta geunyal Abah. Cik Siti Hul gegebris genyaleun ku gondokna Abah Jamil. Barang tepi ka imahna sup serere arasup gebru bae Abah Jamil harita teh ditinggalkeun. Meureun bakat ningku berat sabab badan Abah Jamil gedena kabina-bina, malah si Kewen jeung Siti Hul harita boborot kesang cacakan ti peuting oge nu hawana tiis pisan. Waktosna kabujang saya pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.